Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Patepang deui dinten ieu dinten Kemis kaping 14 Mei 2026 masih dina surat Al-Mu'minun ayat ke-37 na. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. In hiya henteu ari sanyana hiya ari itu kahirupan dunya saur jama-jama kafir umat Nabi Hud waktu harita kahirupan dunya mah cenah ceuk manehanana illa hayatuna dunya kajaba kahirupan urang ad-dunya anu ayeuna di dunya wungkul teu aya cenah kahirupan di akhirat pebohong eta Hud nyarita kitu teh teu aya poean akhirat mah eta menyingsieun wungkul ka urang kitu ceuk jama-jama kafir ingkar kana tungtunan Nabi Hud waktu sarita saterasna. Namutu urang sadaya nyaksikeun jama-jama anu maraot anu paraeh cenah kitu. Wanahya jeung urang nyaksikeun anu harirup eta mah biasa. Pertukaran waktu jeung generasi cenah eta mah hirup maot mah teu aya balesan teu aya naon anu disebat pertanggungjawaban nikmat engke di akhirat teu aya. Wa manahnu jeung henteu nahnu ari urang sadayana ieu ceuk umat-umat kafir zaman Nabi Hud bimab'usin bakal dibangkitkeun atawa diitung dibangkitkeun di pakuburan moal cenah tulang belulang geus jadi taneuh geus teu aya daging piraku dibangkitkeun deui asa bohong eta mah Hud teh kitu pamungkaran jama-jama waktu harita saterasna. In huwa jeung henteu sanyana ari huwa eta Nabi Hud ceuk maranehanana illa rajulun kajaba itu Hud teh rajulun saurang lalaki saurang lalaki nu kumaha abtaro anu mengada-ngada jijieuna nungkul eta mah cenah bohong teu aya ti Allah mah kitu tungtunan da Allah urang mah seueur cenah lata uja manat ubah jeung sajabana dewa-dewa ngajajar teh eta Allah mah ceuk manehanana teu percaya kana kaesaan Allah kana karunia Allah kana rahmat Allah jeung barokah ti Allah teu percayaeun waktu sarita. Allahi ka Gusti Allah kadiba ngabohong cenah eta teh sabenerna mah teu aya kitu ceuk umat kafirin waktu harita malahan ayeuna ge aya ateisme anu kitu. Wa manahnu jeung henteu ari urang sadayana lahu kana Nabi Hud bimu'minina bakal iman moal urang mah moal iman da teu percaya kitu ceuk jama-jama kafir waktu harita. Qala Nabi Hud ngadoa ka Allah Subhanahu wa taala kutos hampir-hampir kateter ku umat-umat kafir dina hujatanana. Robbi duh pangeran abdi saur Nabi Hud. Angsurni nadapi tulung abdi ka anjeun ya Allah bima kadzabun tina naon perkara anu kumanehanana jama-jama kafir didustakeun dibohongkeun teu percaya kana ieu risalah canak ti Allah kana ieu tungtunan ti Allah kana ieu keimanan ka Allah sareng ka Nabi Hud waktu sarita saterasna. Qala ngadawuh Allah Subhanahu wa taala amma qalilin amma dina waktu qalilin anu sakedeung anu sakedap atawa anu leutik atawa ceuk basa urang deui mah qala Allah ngadawuh amma qalilin sakedeung deui waktu anu sebentar layus bihuna mangka bakal ditimpakeun ka itu jalma-jalma jadi naon nadimina jadi jalma-jalma nadimin anu sedih anu hanyakana luar biasa ku teu percaya ka Nabi Hud anjeunna bakal ditimpa ku penyesalan gitu. Saterasna fa akhadzat humus sayhatu mangka ditimpakeun hum ka itu jama-jama kafir kaumna Nabi Hud sayhatu ku suara pekik gemuruh gugur atawa dordar gelap geledeg bil haqqi kalian benar angin kencang
bari dordar gelap, bari eta teh kebenaran nu bener-bener ti Allah siksaan ka jalma-jalma anu doraka. Faja'alnahum maka dijadikeun ku kami saur Allah hum ka itu jalma-jalma kafir umat Nabi Hud waktu sarita gusaan seperti dedaunan atau seperti sampah anu ditiup angin bertaburan. Pabu dan mangka jadi hancur sadayana atau menyesal tina naon perkara anu didustakeun li qaumid dzalimin pikeun jama-jama anu dolim. Jadi waktu sarita Allah nimpahkeun ka anjeunna gusaan seperti dedaunan pabudan anu ditiup angin berhamburan li qaumid dzalimin pikeun jelma-jelma anu dolim. Barakallahu li wa lakum mugi aya manfaatna. Shadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.